sadayana urang aya di Kabupaten Panyawangan dina resehan acara ngawangkong sareng dinohong urang sadayana tos kadongkapan sesepuh di kesenian badeng nyata urang guar naon sih badeng teh badeng anu mangrupakeun kesenian saharusna mah baca tina sejarah mah kapungkur teh dicanda ku prajurit-prajurit Mataram anu di nyerah ka Batavia dikembangkeun ya aslina aya di Cibatu di wewengkon Gunung Kancil Desa Padasuka kalesan anjeunna tos sepuh kitu nya tos mudah-mudahan doakeun sadayana mudah-mudahan dipasihan kesehatan kanggo sami-sami anjeurkeun deui budaya-budaya Sunda tos lami tumpur ku kaayaan zaman. Jadi saur Abah Ujang mah seorang yang kurang iklan zaman. Jadi badeng didangdutkeun mangga. Ulah acara ngobrol santai, mangga Abah. Namina saha Abah punten? Bapak Bahrum. Bapak Bahrum. dicatetkeun? Bapak Bahrum. Bapak Bahrum. Dupi apa? Pak Ujang Sulaiman. Pak Ujang Sulaiman. Akang mah punten kasetipnya. Abah Bahrum generasi kasaberapa? Kedua. Generasi kedua tina badeng. Oh, iya. Badeng. Generasi pertama Ayat. ya. Biasa dijelaskan kumaha cariyosana badeng, sejarah badeng di Cibatu nah gitu. Sejarah badeng. Mohon dugi ka Abah biasa ngiring kaki ayat terus tampil di mana-mana gitu. Oh, itu. Kapungkur tadi ngawitan. Ngawitan badeng. Nya sawar kapungkur, sawar sepuh nu kapungkur. Ayeuna badeng anu kapungkur urang pajem gede ngadi gentol kumaran ali nu kapura terus marana sadaya teu aya ngadi gentos ayeuna urang bangkitkeun deui ayeuna saur sesepuh Kancil bangkit ada di namianana badeng pusaka putra Kancil nu dicekel kacan kadesa kitu geus kadesa manusiana lalatihan di Kancil teh kitu nya terus latihan ala batu kadesa ya anggo desa terus Agustusan anu kagalut itu rasa kabana kayak onang-onang matos gitu Bandung ka Sabarang tahun sabaraha badeng dibangkitkeun deui dibangkitkeun deui secara Sabarang elap deui lah kamari iya secara sepuh Ki Ujang tuh kan Hilap deui Pak. silap deui sami keun Bapak Yayun. badeng pami sejarah tina sejarah badeng teh dicandana ku prajurit Mataram garis gitu tah anu ka ngawi pusakana di Kapuan Mataram di Mataram aya di bumi teu aya kan sawer-sawer sepuh nu kapungkur oh jadi badeng teh naon siga naon badeng teh sholawatan silat seni musik atau nabi kumaha upami menanya khasna sholawat nah aku ada di auskeun mana sholawatna Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Kangjeng Nabi merintahkeun ka umatna Kangjeng Nabi merintahkeun ka umatna salat 5 waktu kudu pisan dilakonan ya Rabbi sholli alaihi wasallim hasna magetan eta hasna ayeuna kantor sabra urang tina generasi Abah nu kadua naon jalmi-jalmina sesepuh-sesepuhna Pemain Pak. pemain bapak-bapakna 20 kan Pak. 17 Pak. 17 nya
17. 17 orang ayeuna. Sareng wakil nantinya. Generasi kilo Pak. Oh, terus generasi ka ai aki ujang kenal ka sudah. Dalang. Katilu. Oh, Dalang. dalang. Oh, aya dalangan oke. Dalang. Mohon. Cik kumaha ngajalan jalan Nyandak angklung alit roya. tua. Mohon. Oh. Ada bapak mah nyanak tempas. Dan pasir agung. Lain sana angklung tempas. Cer. Oh, gitu. Ah, kata Jim misalnya, si Gana mah kena tampil di Gawir sekali-sekali. Kena mau goong kayaknya. Orang syuting di Gawirnya. Sambil latihan ya Pak. Mohon orang syuting di Gawir, abi kudu drone. Ngapun kalau ulang layangan anak. Kenalan ya. Dan juga di dinya teh mungkinnya aya saron, banyak aya catring banyak. Nanti. Jadi ngabasan hiji, ngamelodian hiji, sehingga calong mengenanya. Dalam hiji, dalam mah biasanya jagoan kan gitu. Baru cerita berarti si Badeng teh nyarios ke naon, nyaritakeun naon Badeng teh. Nyanyi na. Mohon. Nyanyi na. Bade seueur lah tuh, seueur. Bade nyuhun-nyuhunkeun bade. Saur abdi ge bade. Bade nyanyi sunah mangga. Bade qasidah mangga, bade dangdut mangga. Gitu. Siliwangi naon ge teh jalan satapak teh esa. Oh gitu. Gitu. Ari Badeng asli teh ti dieu nya. Di dia. Sabib ada badan ceres kalinya badan anu di Balambong mah nurut di dia. Nurutan. Mohon nurutan gitu. Kapungkur na saur nu kapungkur. Saur kapungkur. Pusaka mah di dia. Anu ngadamel angklung age sabeuna di dia di kancil mah akai abdi. Oh, gitu. Gitu. Aya kene angkung aslina. Teu aya angklung ieu mah kain kain meser di Bandung. Ayo meser. Mohon. Aduh karunya generasi Anu ngadamel angklung atuh. teu tiasa. Berarti meserna di angklung ujo. Ningali teh kitu hesek ada melangkung. Oh, gitu. Daya nada nya damina tilada. Dog agel panjang. Badai kan bagus ge. Sana semeter 20. Sameter Ngangge 20. kempul, ngangge goong, ngangge gitu cokrowas naon. Kenang. Minggon pahir udah tampil di dia ku ambil Nganggo bram ge keng Drum. ngangge mangga. ulah atuh mah modern atuh. Tapi kan ada mah Terus nganggo eta nu di tempat piano. piano. Biasa lebat. Mangga bukir rame. Tapi kan anu direpikan satu. Alami bener. Iya gaul panjawangan teh, hoyongna teh. Memang Sunda teh kudu ngiklan zaman. Ayeuna abi mah geus teh ya, ieu mah udah masih giat gitu ya. Nah, ayeuna mah muncul budaya-budaya Sunda, ngahiap, ngageuing. Saya mudah-mudahan Cibatu museurna di Karya Mukti di Gawir Panyawangan. Urang ayakeun budaya. Tenang. Urang bayar ku profesional. Kumaha kemarin kenal urang teh kudu boga sistem eta hirup jangan hirupan. Namun budayana yang hirup ya kudu dihirupan. Gitu. Nah, enak. Pemerintah kumaha tah? Jobna kumaha ayeuna? Orderan. Sering teh aya orderan. Abah di sunatan, di kawinan, di nikahan atau sepitan atau di karyaan aya di 17 Agustus Biasa. sanes ayeuna jobna diundang. Ayeuna sok diulang direk aya teh. Upama kapugol mah sur abdi oge. Terus ka mana-mana. Ayeuna Ayeuna ada direk Pak. di iraha di tahun sabaraha direk. Direk. Setahun dah lahnya. Acan kami kan Kalimbangan. Kalimbangan. Sa tahun sabaraha kali biasana? Tapi sabaran ambil Enggak, sa tahun sabaraha kali? Nanggap ditanggap. ditangkap. Sa tahun ya 4 kali, 5 kali. Nyonong 5 kali. 5 kali Manggung juga. mangkung. Berarti masih kena aya ya. Semua. Nu nanggap. No. Alhamdulillah. Nu ditampilkeun dangdutan. Ditampilkeun dangdutan. Mohon, mangga apa dia? Kumaha nunjun abdi kumaha nunjun kenana. Ya, janten badeng teh hiji kesenian memang nu tos pami bahasa kerenna mah asimilasi. Biasa digabungkeun sareng kesenian atau alat-alat modern. Itunya. Malahan nyonong debusna ge aya. Oh, debus. Aya.
Ay debus. Sok ditampilkeun teh Gus. Atau sering. Sering. Ada naon itu perlombaan atau Hah? perlombaan gitu. Perlombaan. Atau di Wanaraja. Pamer karena Nah, ada royan. Ada kuno sanes gitu. Ada abdi masyawalajat. Nah, gitu. Ada sanes ada serang gitu teh akhirnya. Oh. Gitu. Gitu. Tapi ada nganggo parukuyan gitu. Ada. Itu pas kata Abi. Kunaon itu? Tapi kita mau abdi. Da sanes Sanes beda, sanes. Sanes. Itu. Itu payun mah ngange. Ya, da abi masuk angge. Sanes ngundang Biasa doa. kok awasan doa. Kok beda kelebat. Ayeuna generasi katilu termasuk akinya. Aki generasi katilu. Iya. Ai menangkali generasi kasabra. Sami Katilu. Sabra urang Pemainnya pemainnya 17. 17 generasi katilu. Alhamdulillah masih seueurnya. Sakit. Masih seueur nu hoyong belajar bade. masih Barangkali. Ulang kali. Malahan mah bahasa mulut gitu ya. Agustusan. Agustusan. Ini mulut Abdi di eta nomor kali sakit-sakit. Dilatih. Dilatih nu abdi. Itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dicanak eta Agustusan. Lomba kali. Ini mau harap pada Da saur eta edet putra Mang Ayat. Mung baru cenah. Wong latihkeun murang kali cenah. Ya, Arius masa berapa tahun? bisa atau karena 75. 75. Berarti tos bade seren Sumeren nya kan generasi katilu. Jadi jantan rajana atosan. Nah, tah eta nu teu acan terang teh ka kusadayana. Ternyata bade teh multi sadayana aya di bade. Sadayana alat musik aya di bade. Pangemutan abdi teh ka Bogor bade teh calung ageung. Calung ageung ternyata ya calung angklung ageung. Ternyata ya dogdog aya kendang biasa digabungkeun bagi kana piano kana drum. Luar biasa salah-salah mah nya. Suling di bade. Kaya. Aja Pak. Teu nganggo. Teu kengi. Kayak gini biasa mah. Mana nganggo mangga eta mah bade nganggo gitar anu nyamanga kan. Teu lebat. Nya lebat wae. Lebat. Oke, mohon. Ayeuna urang taros punten. Aku jelas kada. Ari Ki Ujang dan tendalang kumaha? Ieu na. Peran dan model teh kumaha? Mohon. Pelaksana mah Sabi sang lengser gitu dalam teh. mohon sami Pak. Jadi kokojon ameurnya. peran komando Bayu. Kumaha sih kumaha? Coba. Tinggal ulin-ulinan kitu Pak. Henteu ngatur. Ai dalam kan biasanya ngatur. Ieu nu bijil, ieu nu turun gitu kan. Teu sapertos ieu lah. Ulin-ulinan Biasa ayaman. Biasa ge Pak. ayaman. Itu kayak Pak apa mah Ajengan biasa. Pemain ikuti kayaknya panggil. Oh, masih gara raya nu kumaha dulu gitu ya. Ucinannya begitu Pak Beudieun. Pabeuli Jadi ngiring gitu Pak. Kita ayaman kureli. Kumaha urang asal ayam gitu, ayam tadi. Memberi dog-dog Pak. Pemerintah dong. Ya, dog-dog deh pemberi. Oh, lamun itu. Dog-dogna banyak untuk pas sama sakieu. Oh, Semester 20. mohon. Janten dah kalau gue tak kebayang. Tapi mah teu terang. Mohon. Di kelas TK, SD, SMP, SMA di Cibatu, dugi ka ayeuna teh can kantos. Nu kumaha deui dog ari bade. Terus kumaha deui? Tas lompatan nya. Nya. Kesurupan Pak teh. Iya. Kesurupan teu. Henteu Pak. Capek teu. Capek banget. Seni itu Pak. Capek. Antunya capek. Capek ya. Oh. Aduh. Kumaha teh can kebayang Pak. Abi hoyong deh. Insyaallah. Kami ya. Ninggalin na YouTube kan Pak. Ada aya. Aya. Kayak kurang gabung. Tinggal lamun. Janten kemonesan bade teh luar biasa. Anti peranti pemerintah kumaha sok san bade ngawal peranti pemerintah di desana, di kecamatan atau di bupatina. Ya bade ge digaji gitu. Tuh Bang. Kumaha?
Oh, sok diulang. Oh, so. Kanton. Kanggo Kanton atau sambutan tamu. Nabi tamu. Ya. Nah, ayeuna kudu ditaros. Sabaraha nyewa Baden kanggo aya karyaan. Baden teh lebih abot tibatan degung. Degung macam hari kikituan uin enak ranginang dina atas teh pun bilang gitu kamu. Oh, Pak, dodol. kayaknya pada coba diberi kacingar teh tuh di dia teh. Terang hargi kan paling. Terus kan. Karena hari kan teu kayak ini, orang kudu ngigilan zaman, orang kudu hirup jeung ngahirupan. Ayeuna dibayar 500.000 17. Bayar 17. 500.000 bagi 17. Bagi 20 lah 20. Coba. Kadang 12.500-an ya. Kami ka desa mah segeratnya. Saya desa masih lah kanggo senaik pangenten kanggo tuang sadar lah aku desa pangenten Padang ngakui gitu. Kami desa. Bisa. Oh. Di kecamatan nanti. Tapi pun pada teu agung upah di konang. Di eta mah di onang oge sapertos ibadah mah. An teu cepat warna dia bangaoskeun. Nah, ayeuna Atuh eta mah upamana kedua jadi angarang. Masihan saja 1,5 juta mah enggak. 500.000 mangga. Enggak mah. Oh. tengah harga di masih aja juta 500 mangga. Di masih 500 ulah mangga. Ada mah da tempat kita dipangaoskeun gitu. Oh. Dengan kieu aya teu naon di komersil teh ada zamanna. Da kudu urang teh kudu ngarawat. Angklungna kudu dirawat. Seperti tadi teh tiasa ngadamel ayeuna mah meser ka angklung ujo dog enak emang domba si kulit domba di kenning geser sami. Makanya Pak, kalau angklung kau badai mah panta-panta kedah upami nyurupkeun mah dijuta kedah surupkeun heula. Teh seperti Hiji kadua katilu teh itu. Teu sagawayana angklung henteu. teu sagawe ya. Teu sagawayana angklung. Hiji owa royal dalam. Coba tanda angklung gamyung bagian baruan kali anak pemain. Angklung kedua kencrung baruan kali. Nah, upami ya tempas aktif. Nempasnya berarti Tempas. iya bener apa ngalok Mohon. ngalok di ngalok gitu Teu ngawa tempas mah teu sieu. terus transir. Kembali. Nah, orang sudah terangin siul tuh. Siul tuh apa? Indah, endah. Sae kita teu sieu. Sairama, sarasa gitu nya. Jadi cocok makanya tadi suling teu sieup teu ada bisa ngagelik teuing gitu. Tapi penasaran tapi mah jelas. Insyaallah udah tampil ke di dia badai. Insyaallah. Bisa kita nanya. Ayo urang makan ayana di Jawa Barat di wewengkon Garut Utara di kota Garut. Tangtos mah kan anak muda kieu ge hoyong ngembangkeun teh hoyong Besar nih bagalu ada kerkop. Telkom Mohon. main bola. Ada main badai. Oh main badai. Gitu ya. Kuliner di Batu Pak pembukaan ku badai. Kuliner. Resep bener. Kayak ngin ku badai. Dibayar. Kan tenan. Dah ini sudah serius. Mah disumputkeun ku bapak. Abah disumputkeun. Janten badai ayeuna masih naik. Berarti aya generasi katilu. Berarti kan generasi katilu jam. Nu hese teh dalang biasana. Sami. Urang ayeuna ngayakeun upacara adat lelengseran. Nu paling hese lengser. Ya, kapungkur ge ngawitan nama. Nyondong ibadah suka nyata jam yayut mengabang di tenda tete kayak jam yayut di bagian kesenian. Itulah yang desa. Alhamdulillah, artinya ya sih Ya, teh terus bandeng pusaka putra desa. Pusaka Putra. Desa. Nah, putra desa kan putra kancil. Mun kumaha? Pusaka Putra, Pak. Pusaka Putra. Putra. Itu saya sebut bandeng pusaka putra teh mohon ya pemain badai. Oh, ayeuna
sok sering teh sareng badeng di Malangbong komunikasi. Udah ya. Udah ya sama sekali. Di gaduh terpepenak sering badeng Malangbong. Tak pernah. Di dia kan. Abdi sok seberapa kali Pak. Tapi ayah Pak ini. oh itu saya oke. Ayah. Nah, itu tanya Tapi kemarin Pak waktu seni budaya di Paguyuban di Aya. Batu dikaji ada aya udah ada orang kemana tak aya Pak. upami aya mah sama me dogar teh badeng heul. Di mana? Dogar, Tampil mah. mun. Dogar tas naon itu. Batu. Dodombaan. Lais bener. Nah, dodombaan dogar anyar. Lais mah jeung Mama Lais, Kunen. nah, lais. Jaman Mang Kunen. Sareng ieu Pak. Ya uhur. Dan badeg. Lais, bade, dog-dog. Anu kanyara teh nama? Kanyara teh? Udah. Nah, kalenok, nah. Gondang, lami. Wangsit Siliwangi. Wah, resep. Minggu payun lah idenya. Minggu payun. Ulah 1 juta. Nu nyanyi nu barangkali. Ya tidak lah. Teh sekira. Orang kira dijemput ke teu. Ya, Balai Sadayana ternyata di Cibatu teh memang ujungnya awalnya awitanana di pasukan prajurit di Mataram. Mung kesenianana aslina teh di Jawa mah teh aya namina angklung. Disuruhkeun ku prinsipnya kesenianana lokal. Maka ayalah mungkin dapat kapungkur kancil terkenal teh. Kancil kan jauh di gunungnya. Coba ke gunung tebi. Nah, Tapi saya ngunjung bangsa di Jakarta eta teh di Bandung ti asa di Jawa ke Kadaria. kadari ka kancil. Oh, naon sebata teh? Oh, wisata. KKN naon? Oh, mahasiswa. Anu mahasiswa nu aragam bangsa dokter tuh. Dokter. Dokter piye teh? Seueur ka dieu Nyuntik teh. dah, dokter. Seueur ka dieu teh. Kecil. Ya. Insya Allah di tempat ngawitan urang ku badeng, tapi badeng lucu. Sana terus badeng keun disuruhkeun ku Wangsit Siliwangi, disuruhkeun ku Sancang, disuruhkeun ku Siliwangi. Eta mah wajar. Can abi terus kadang-kadang terus tadi. Mun hoyong misalkeun mana nu di awana shalawatan dugi ka urang teh kan merendih, menta ka Gusti Allah. Mohon. Gitu kan? Sapertos sauna teh. Oh, mengawitan salawatan. Asna salawatan. Urang profesionalkeun. Ayeuna mah kudu hirup jeung ngahirupan. Badeng hayang hirup, tapi itu ngahirupan ka anggotana. Siga Mang Ujang. Nguleung we, da kopi hese, sakali tampil urang ucap ancol. Oke, dipanggil Pasian sabaraha? main namanya. 30.000 cenah. Syukurannya Upami cenah. diundang mau dia main mang namanya dongkap. Oh gitu. Paminta di onang mah teh dongkap. Iya, Aduh, putus silaturahmi atuh ki Ujang. Ya Balai Sadayana hari ngobrol saya sepuh mah alhamdulillah ya. Kaguar sadaya. Nembe tepang badeng teh nembe terang oge badeng teh komplit. Alat-alatnya ternyata komplit kan sanes ngan sarukur angklung hukum. Aya dog-dogna, aya sindena, aya angklungna, aya kendangna, aya gongna gitu. Hari biasanya kan mencalung mah gongna aya tung nu badag dua. Kecerekna ya. Tah ke kapayun urang tampilkeun badeng di Gawir Panyawangan. Insyaallah generasi katiluna ku abdi bade dijaga. Generasi kadua mah kantun abah hungkul nya. Kan abah mah itu dijaga. Barangkali generasi katiluna ku abdi bade dijaga supaya insyaallah supaya ulah katumpur. Ayeuna mah seueurna cita-citana jadi pemain band. Teu salah. Tah, kapungkur karuhun abdi di Cinunuk nyaurkeun syariat ngadeg, adat ngadeg. Dibalik itu biasa. Adat ngadeg, syariat ngadeg.
Kunaon bade isina tadi sholawat. Aya nu patina sholawat. Henteu. Berarti mun bade nanjeur syariat oge nanjeur. Terakhir lah kan. Terakhir. Tapi maknana bade teh enak urang sami-sami tingkatkeun teh karena ritualitasna. Jadi ritual khususna. Ya. Mangga kaping 27 ada pribadi latihan di ulang janjian latihan kan ke orang syuting orang foto terus sadayana apal ieu kidahan teh nanaonan bae celak-celak teh gitu lulumpatan siga kumaha gitu kan ya keuna siga ucing sing kapanasan urang sadayana urang guar ya gitu mohon sakitu bade mudah-mudahan bade nu aya di urang sadayana di Padasuka khususnya tapi aya sebagian pemain lagi di Karya Mukti beureun ke aya nu di luar nu penting bade teh kedah siar keluar nah siarna contoh saya namanya siarna ke saya ya Muludan Muharaman Idul Fitri mudah-mudahan diangge Pak ulang sadayana tiasa kamu mulai deui badeng nyaku badeng mah sanes orang Cibatu dan Mataram sanes Mataram mah sairna kasaneunana aslina di lokal Cibatu. Mungkin itu satu dua assalamualaikum warahmatullahi